Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wastapun Iqbal Afrizal Azhar ti kelas 12 MIPA 5. Di dieu abdi bade ngadugikeun monolog anu judulna Ramal ku Denny Alfajar. Ngaran kuring Ramal. Ngan sakitu-kituna. Eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho pangna kuring diaranan Ramal. Kuring ge moal protes. Sabab ceuk kuring ngaran alus moal aya mangpaatna. Lamun kalakuan mahiwal jeung papalimpang tina bebeneran. Kuring oge moal protes. Pedah batur sok nyarebut gelo ka kuring. Padahal ceuk rasa waras kuring teh. Ceuk kuring jejeg kuring teh. Batur wae sok nyebut kuring miring atawa kurang saendan ka kuring. Padahal kuring mah ajeg, teu miring, teu sing. Padahal ceuk kuring loba nu leuwih gelo tibatan kuring. Anu gelo mah tuh anu sok malingan duit negara. Anu gelo mah tuh anu resep nggasab harta jeung ngarebut hak rakyat. Anu gelo mah tuh pamimpin anu norek tara ngadengi rakyat anu ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin anu ngahaja meungpeun tina kakayaan rakyatna anu sagala kakurangan. Anu gelo mah tuh pamimpin anu teu bisa mingpin. Anu gelo mah tuh pamimpin anu lakuna lain turutaneun. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Ieu teu sagawayah deuleu jadi pamimpin mah. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu matak kuring masuk ngabarakatak lamun aya nu teterejelan hayang jadi pamimpin. Tah lain teu waras ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin. Ieu sing sadar ari hirup geus pada boga hancengan. Moal nya kabeh jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin atau orang anu jadi dipingpinna. Apaan sholat ge? Aya imam, aya anu jadi makmum. Jadi rakyat ge lamun bener jeung bager mah. Apaan leuwih hade darajatna tibatan pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin teh lain gawe enteng. Kuring mah teu hayang jadi pamimpin. Mending kieu hirup bebas eueuh nu ngatur. Eueuh anu nyarek. Mending siga kuring bebas teu kauger ku aturan itu ieu. Nu matak lamun hayang hirup tumaninah lepas tina sagala kasusah, hayu hirup siga kuring. Wassalamualaikum